memantau kumaha situasi terkini Stadion Sijalak Harupat. Namun di luar biasa baraya tinggal tah loba pedagang, terpantau loba saung-saung pedagang. Ayo orang coba asup, gaskeun ke kanan, bukan menang asup baraya. Nah, ya gerbang utama luar bisa meren men. Ayo men tawe karcis. Nah, orang coba liput kalau mau orang skip heula euy. Oke, lanjut luar ke kiri. Nah, jadi ieu Tribun Timur baraya tempat cicingna barudak PPC Viking Persib Clubnya. Nah, situasinya alhamdulillah masih kondusif, bersih. Ieu halaman parkir hareupeun Tribun Timur baraya gaskeun. Kurang ngaliput teh ieu membari motoran lah. Nah, ieu urang nostalgia ieu Tribun Selatan baraya. Tribun Selatan teh keur masa-masana haritama ieu Tribun Selatan teh tempatna barudak bomber. Waduh deh, mengerikannya baraya tah. Kurang nostalgia heula sejenak ieu barudak bomber teh di dari baraya baheula mah. Kisaran tahun 2000 sabaranya keur ngeumeujeuhna mang perang mah 2013-an lah mun teu salah mah 2017 nepikeun ka pono 2015 ka handap masih mang perang. Ayeuna di samping VIP, samping kanan VIP mengerikan. Jadi ya baraya posisi pas di Tribun VIP, kurang liput lah sakedeungnya. Posisinya kieu ya. Alhamdulillah terawat dengan baik, mantap, madodet. Kaditu ayo pergi nyebrang jelema ya kade bahaya tah. Oke, gaskeun terus baraya. Gaskeun. Nah, sakitu barayanya bieu di Tribun Barat VIP. Jadi Tribun Barat mah khusus ke media, lolobana malah bobotoh bocut geuning baraya. Urang lanjut ke Tribun ieu ya, Tribun Fenomena. Tribun Utara barudak Kasua. Mado deh. Terpantau bangunan alus, rapih, terawat lah alhamdulillah. Ngantara dipake hungkul baraya, da Persibna pindah ka ditu ka Gelora Bandung Lautan Api. Tah ieu dihareup balik deui ka nu tadi kana Tribun Timur again. Oke, ke urang foto heula baraya gaskeun. Nah, ya Tribun Timurnya barayanya mantap, bersih, parkiran terpantau, bersih, halus lah. Mantap sekali baraya. Namun dia terpantau di gerbang asup juga kieunya baraya, alhamdulillah terawat, bersih, mantap, madodet sekali bersama Mucin Blow. Nah, jadi gitu barayanya suasana di area Stadion Sijalak Harupat teh urang nostalgia. Nah, lamun dihareup nama lumayan kurang rapih. Sabab loba tenda-tenda biru tapi teu naon da ieu teh PKL nuker usaha. Jadi lamun sakirana kurang enak dipandang,
tolong kanggo pemerintah Jabar di perenahkeun da ieu gerbang barudak kasual asup ka Tribun Utara Madode. Oke baraya sakitu heula nya liputan Timang Peot. Hatur nuhun. Assalamualaikum Madode. Mangarikan.